Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah. Terus umur 12 tahun main koprok baik. Masya Allah, main koproknya jago jasa deh. Barang ditanya isi ibisan amat iya main koprok, emang guru nasa aja pendi. Orang kayak guru na. Ya Allah, ulah disangka posisi jago koprok eta. Hei, pohara. Ngan tilok menang. Ai main mah bisa pohara. Akhirnya kabelah dina teu bisa dinasehatan si Saifuddin teh. Terus gede, Masya Allah, minuman ciu. Pohara ya budak. Kerjasama jeung polisi bloon ya budak. Tapi lain polisi iya, polisi di luar negeri di Amerika nu mabok mah jadi Indonesia mabok. Oh, aya ge hiji 2 3 4 5 lah. Ente ieu mah jana mabok we. Geus mah minuman nukar itu ngagele deh. Ya Allah. Malah mah hasilna dikieu-kieukeun ka mana mama ya. Weh. Emak kayak bidadari deh. Goblok segitu menyona. Aduh, eta jelema nu ngagele teh kos kitu. Di deketan mana jarang da ieu mana mah demplon amat ya, padahal mah kuru mah. Eta gele teh kos kitu teh gele. Geus teh bisa dinasehatan. Masyaallah, karing kuablah dieuna gelut maluli. Hampir bae ilu jeung 7 Up. 7 Up. Anu kamari kena tsunami teh naon? Naon gara-gara? Tuh, nyahoan apa? Nyahoan grup lah berenya. Ya Allah ya Rabbi, hampir kena tsunami nya. Alhasil alhamdulillah nya nama salamet. Gablah dieuna ditewaklah ku polisi kasus macem-macem, maling kotok, judi koprok, minuman keras, gele, gelut, luar biasa. Mendem lah nyana di penjara. Mana kokojotan? Cak mana bos ya? Ku aing dingaranan Saifuddin horeng Mumitudin siapa? Ku aing bakal disangka bakal ngahirupkeun agama, nanjeurkeun agama, horeng sia ngodaran agama. Goblok sia. Saifuddin bloon sia. Cak mana? Aing mah teu hayang boga anak model sia ngarugikeun aing. Aing mah hayang ge boga anak ke aing paeh ngajikeun, aing paeh sia hadiah ka aing. Engke aing di akhirat atuh aing mah kos kieu, ai sia bisa ngaji mah, sia nanjeurkeun agama mah sugan be maka sere di kusia. Ai kos kieu mah pan geus pugu mah meureun ka neraka. Ai sia. Mak, ulah ngocoprak bae. Ganeng. Bibir teh abong-abong gitu. Ya, ganeng. Mana dicarekan? Saifuddin bloon eta. Aya eueuh di dieu Saifuddin. Pedang agama. Masya Allah. Gas. Nyana malam bebeja ka polisi. Pak, sadaekna tanahan anak kula. Geus pokoknya dikaluar-luarkeun. Terus kena paeh di jero penjara. Ye, jak polisi itu urusaneun bagus gitu. Emangna naon? Akhirna geus datang ka waktuna nyana kaluar. Geus kaluar di penjara nyana ziarah ka Kiai model Kinurjaya. Waalaikumsalam. Kiai kula mantan napi ya, narapidana. Aju dek tobat supaya wauh ka Allah kumaha coba. Ye, atuh wauh ka Allah mengaji di dieu. Ayo sia ngahadaman aing. Tuh, kira tuh maraban-maraban kebo. Ceknya cek di Saifuddin, Kiai goblok.
tolol kiai aing deuk ka Allah zamanaban boblon kiai mulai tah rada bener tah Saifuddin ieu teh akur jeung ngaran aing teh mah kos kitu mah kieu-kieu ge aing teh ieu teh pedang agama be mantep jasa salat mancan kana ge datang deui nya na kaki atok Waalaikumsalam naon sia ieu sia ngaran kula Saifuddin bagus sia ngaran enak makula ieu alhamdulillah sia gawe naon kula balik di penjara kiai je sia deuk naon ka imah aing kula nu mantak ka dieu ge ngaji teu narima aing mah santri model sia mah ngesesa di penjara kakara ka imah aing ini sia goblok teh kiai cak yang aing deuk ngaji dicarekan blon teh kiai dicarekan ku jana geus nya mah kiai blon tah waduh Ki Nurjaya kiai tolol ieu kiai goblok terus nyana datang deui tah ka kiai hiji deui kiai kula ieu deuk tobatina naon sia kula mantan napi kuari kula hayang wauh ka Allah alhamdulillah cakna hadena sia ka dieu aya kitu ieu endeup pilpres sia ku aing dijadikeun tim sukses goblok sia kiai aing deuk ka Allah dijadikeun dasarna sia osoknya goblok teu hayang aing capek aing nutur-nutur kos kitu moal aing mah moal nuturkeun kiai anu jadikeun tim sukses teu hayang urusan negara urusan batur aing mah deuk ka Allah sesuai jeung ngaran aing pedang agama be salat tetep encan boga ngaran nya na diteangan kunyana kiai ti hiji kadua katilu teu manggih kabeh kiai teh aya unsur jeung muatan capek aing nuturkeun kiai kos kitu di cenah eta mah kiaina zikiran bae zikirna bener tante bener cenah tapi lamun dibayar ku bupati tangkorakna asal dibayar ku bupati angel zikirna illallah 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 tuh ki ato mah seuri nya giliran we tatangga anu susah paeh la ilaha illallah nangan 11 ya Allah ya Rabbi tak ayo mau nutur-nutur kayak gitu neangannya nasi Saifuddin kiai nu wauh ka Allah aya ngaranna Ibrahim coba cerita dina kitab Mama Kiai Ibrahim abdi teh mantan narapidana kasusna hiji sok maling kotok dua abdi sok judi koprok rolet jeung sajabana tilu abdi osok mabok oge osok ngagele opat abdi sok gelut bahkan ngabunuh lima geus abdi sakitu can sakumaha mah nah iya mantep ya can sakumaha mah dosa sakitu lelit itu mah ji bener tak kiai ya can nyundul teh mah dosa ka langit tah cak dia aing resep tak kiai geus ieu mah ieu kiai miluh teh di partai ulah sok milu-milu ka partai kiai osok usaha tante misalnya usaha tatanian ulah sok usaha deka Allah kiai osok boga jagal henteu cara aya di Cisoka geus ditataan anu henteu ka Allah bae urang mah carana kiai carana ujang sesuai jeung ngaran ujang teh ngaran teh Saifuddin artina Saifuddin teh pedang agama ujang teh ieu teh sabenerna mah pedangna masih keneh di sarungan jadi kulantaran di sarungan encan pernah perang pedang hebat sote di mana dipesap dibuka
tarung di medan laga ngalawan musuh-musuh Allah. Ai ujang mah kuari ieu jadi ngalawan ka Allah. Sabenerna mah ujang mah pedang agama ngan sementara ieu ujang jadi musuh agama. Cok geura pikir ku ujang, heueuh kiai tah jadikeun pedang agama ngaran anjeun teh sesuaikeun jeung ngaran. Carana kumaha? Yuk urang berangkat ke gunung, zikir di luhur gunung. Ji kiai emang majelis. Zikir di majelis, zikir di masjid, zikir di imah, letik sama. Zikir mah di gunung cara para wali-wali Allah. Ujang supaya benar-benar jadi Saifuddin pedang agama. Yuk milu jeung mama ka gunung. Ari kitu mah zikir di masjid teh mah geus loba contona. Lah pamer. Zikir di majelis gitu kene komo, zikir di imah mah di kamar teu meunang pamajikan haju nyingsat keur zikir kieu illallah la ilaha illallah barang beunta pamajikan nyingsat teu make calana haju bae tasbih dibalangkeun haju naik parahu nyana beres baik karek neangan tasbih kakak ke mana tadi nyaho ke mana betul tah ulah sok di kamar aja zikir haji pendi teu naik-naik kita kos bebeja ke pemajikan neng ulah ngaganggu kakaknya kakak dek mana kakak dek tahajud di dieu tah di sisi oh heuh atuh enggak sebat iranjang di sisi tah ieu dipan di sisi Allahu akbar hebat jasa Allahu akbar ya Allah ya Rabbi ya Allah barang menang 4 rakaat pemajikan akan malik blek kan pemajikan memang kos kitu setan nanya nama kadang-kadang kan aya unsur kesengajaan haju nggak boleh kaktet nyata make calana pas asyhadu an la ilaha illallah dua nana ngacu belum aja pending eta mah haji atok ya atok teu salam deui henteu teu salam deui begitu neuleuh ka ditu langsung we asyhadu an la ilaha illallah langsung we ka ditu lain meunang goblok sakomo jikana ka cenah tadi ulah diganggu pana tuh ngaganggu kula sia tuh pakai calana tungtung nama ribut bade lur kasur selalu ngomong hajuna tak ulah sok di kamar zikir mah nah ieu mah diajak ke gunung ayo atuh berangkat di jalan aya nu milu mama bade ka mana ke gunung rek naon zikir di gunung ulah kaganggu milu atau abdi ayo rek milu mah tapi geus tiluan bae mohon berangkat sapoe menuju gunung 2 poe geus teu dahar teu ginung katilu poe dieu darariu urang geus 3 poe ting teu dahar tinggal si Saifuddin bae kieu santri anyar panjana mah hasana aing pae ieu guru teu kira-kira aju ngajak ka gunung bae kahayang aing mah di majlis teh tuh heula aju diajak ka gunung kiai waduh selain rarasaan ceuk ditanya ku Ki Ibrahim teh Saifuddin kuat sia wallahu a'lam aing nanya di kasantrian nu milu di jalan aing maneh ieu sabenerna saha abdi friendly ke sia agama sia naon Kristen iya maka dek zikir ka gunung tetep ulah dek milu bae sanajan agama Kristen je cek Ki Ibrahim hayu guys kajian Kristen tanaon lah
nyana mawa santri dua nu hiji mantan napi nah nunggus model tadi tak nu hiji agamana Kristen berangkat geus 3 poe terus lempang deui ka 4 poe tereh datang ka gunung cek Saipudin teh kula mah datang ka dieu bae kiai emang kunaon itu waduh ieu lain rarasaan anak geus kiai mah kiai bae ka gunung kula ngadoakeun jeung kula doakeun ieu balik ke jauh datangnya henteu sia lapar gitu geus nyaho lapar nyaho naon geus teu kuat naon kula nanya deui ka nu Kristen ai maneh sarua sarua ieu sia orang Kristen iya si Saipudin pedang agama ngaleh-leh kieu si Prendi onam tapi tetep lamun dipaksakeun datang ka 5 peuting teu dahar paraeh asa ya cek Ibrahim urang ngadoa ka Allah zikiran heulanyana setelah zikir selesai ngadoa doana moal dibaca ku kula lantaran direkam ku sia paranti menta darurat eta doa hayang naon bae make doa eta pohara bismillahi wa ala millati rasulillah teu ngartieun nya lain santri bener teu atuh santri mah ngarti bismillahi wa ala millati rasulillah paranti mawa main bismillahi wa bi iradatihi wa bi qudratihi wa bi inayatihi wow, panjang tak geus datang ka dieu behelanan langsung ngadoa ka Gusti inti da ya Allah ya Rabb abdi tiluan menta didatangan roti ku Gusti jang nyambung tenaga menuju gunung. Masya Allah eta diijabah ku Gusti Allah Kiai Ibrahim begitu bentak geus aya tah 3 nanampana leutik hiji nanampana eusina 2 roti jeung cai-cai langsung dah yang maneh Prendi tah yang maneh Saipudin yang mama ayo di dalahar insyaallah aya tanaga cek si Saipudin milu deui kula ka gunung ai kos kieu ngajak cek si Prendi geus sarua kula ge milu ayo berangkat deui ka gunung ka 6 poe pas ka 7 poe deuk naik ka gunung lapar deui cek Saipudin asana moal bisa dilanjut emang luhur gunungna tanaga setik deui daripada kula naik ka gunung teu datang kula manggeus datang ka dieu bae perpisahan jeung guru maneh Prendi kula mah tapi deuk ngadoa ka Gusti ka pangeran kula ayo coba sia ngadoa ngadoanya na teu kadenge doana teu kadenge doanya na bacaannya na Masya Allah diijabah ku Allah turun di langit sarua 3 nampan bahkan esina ieu kuari mah 4 roti sana nampan 4 roti nah ijang kula ijang mama ijang si Saipudin Kiai Ibrahim ngahulam aing jadi eleh ku Kristen aing doa ka Allah emang geus jelas lain sakali lain 2 kali
tapi sesuai jeung kebutuhan. Ieu mah lain lalagaan, ieu mah berarti jelema pohara jasa. Tetep aing mau hayang ngadahar. Cek si Preni kunaon mama teu ngadahar? Moal. Nu mantap teu ngadahar naon alasanana? Lantaran moal aya mukjizat lamun lain dibikeun ka nabi. Nabi geus eueuh. Moal aya karomah nu dibikeun ka kafir sedengkeun maneh agama Kristen. Berarti ieu lain karomah, lain maunah, sihir sia kajian hukum teu hayang aing mah ngadahar buatan kafir. Cek Saipudin aing mah ngadahar bae. Aing mah teu nyaho karomah, teu nyaho maunah, teu nyaho sihir. Nu penting jebeg aing mah. Si Saipudin mah kos itu. Geus, lamun kiai teu hayang jangkula. Keheula jadi main jang sia-sia bae. Tanyakeun heula. Akhirna unjukkan ka Gusti, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, teu kaharti ku abdi. Abdi mah nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti, lain sakali abdi ketika darurat nyuhunkeun kadaharan ti Gusti, lantaran abdi pan diangkat jadi kakasih Gusti, eta mah urusan abdi jeung Gusti. Tetapi kapan ieu mah di luar agama Gusti, di luar agama Islam kok diijabah. Ilhamna ka Kiai Ibrahim, tanyakeun heula ka si Prendi. Tanyakeun, Prendi, sia bisa diijabah kieu kumaha? Mama ai kudu hayang nyaho mah ketika mama ngadua teh haju datang roti kula teh tidinya cerik da kula teh teu kanyahoan ku mama, teu kanyahoan ku si Saipudin, dikanyahokeun teh ku Gusti. Be Gusti, agama Gusti teh ternyata hak, agama Gusti teh ternyata bener. Lantaran ketika darurat teh dipuntayangan Gusti teh bisa langsung mere tanpa make wasilah jeung sebab nu sejen, langsung ti harita kula langsung maca 2 kalimat syahadat. Ku yakin-yakinna agama Gusti tak itu mama. Tapi rotina kok bisa ngaleuyan ti aing? Lamun nya Islam sih aja diangkat jadi wali atuh meureun 2 ulah 4. Ngaleuyan aing sia eta. Naon eta nu mentak sia ngaleuyan aing? Nu mantak ieu roti gal ngaleuyan ti mama lantaran kula ieu cinta ka mama, kata haji ku mama Gusti, abdi asup Islam teh wasilahna mama Ibrahim. Kulantaran abdi diwasilahan ku mama Ibrahim, abdi teh kapan ngadoa teh ieu teu langsung ka Gusti, make wasilah Gusti biwasilati Syekh Ibrahim. Abdi asup Islam ku wasilah guru abdi, ku ayana kitu abdi ku wasilah guru abdi, cinta ka guru abdi, bere abdi kaleuwihan ti guru abdi, jang tanda bahwa hiji abdi asup Islam wasilah guru, nomor kadua wasilah ku cinta abdi ka guru, abdi nembongkeun kaleuwihan di mata guru jeung di mata babaturan abdi nu ieu. Kakarak ditangkep ku guruna, orenganan sia teh lain saleuwih-leuwihna. Orenganan eta teh wasilah mama, mama ku wasilah mama. Tinggal si Saipudin we. Cek Saipudin teh cekna teh aing mah teu kudu ngadoa. Geus bae guru aing nu ngadoa jeung si ieu, aing nu seubeuhna. Si Saipudin. Tetep cek Ibrahim sia Saipudin ulah ngan sakadar ngaran, jadikan ngaran pedang agama teh praktekeun di masyarakat supaya bener-bener jadi pedang agama. Ketika maneh balik, awas aya kamunkaratan, aya permaksiatan, aya kazaliman, petakeun ku maneh, tangkisan ku maneh, piceunaan ku maneh, tembongkeun bahwa maneh adalah pedang agama. Atuh kumaha mama abdi teh siap aya kitu na. Hayo zikir, hayo ka luhur. Berangkat ka luhur gunung, di beat
didoakeun langsung mantep nyana zikirna ka Gusti Allah. Ulah aya pamenta kasalian Allah, ulah aya pamuntayang kasalian Allah. Lamun urang dagang ulah inget ka daganganna, inget ka nu bisa mere bisa dagang. Lamun urang dibere kauntungan ulah hayang untungna tapi inget ka nu mere untungna. Lamun urang tani ulah inget kana pertanianna olah nama tapi coba bere diri urang, bere hate urang, cangkeun hate urang teh waukeun ka nu mere pertanian jeung mere kasuburanana, waukeun ka Gusti Allah melalui dagang, waukeun ka Gusti Allah melalui tani, waukeun ka Gusti Allah melalui gawe, waukeun ka Gusti Allah melalui magahan ngaji. Kreativitas urang segala rupa sarana jang ngawaukeun ka Gusti Allah. Lain kudu eureun dagang, lain kudu eureun tani, lain kudu eureun usaha, tapi dagang usaha tani jeung sajabana jadikeun sarana jang ngawuhkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ulah wauh ka pamerena, wauhkeun ka nu merena. Beuh dididik si Saifuddin di luhur gunung sajabat ti zikir tauhidna, fikihna jeung sajabana. Cukup di luhur gunungan sakadar 3 bulan ngungkul dibere ilmu laduni ku Gusti Allah. Berikut jeung si prendi-prendi turun ke handap datang ke indungna. Assalamualaikum anak Sasya ma iya pedang agama ma pedang agama siapa meureun sia di penjaranya sia memonona meureun ma ieu asli anak emak siapa di penjara geus kaluar mah pan teu bebeja tuh ka emak kula langsung masantren mah di mana sia masantren gunung menyai masantren gunung terkarti aing mah nyaho ge pasantren mah tuh di Kidur Jaya Ki Ato Ki Wahab di Bandung Salam eta pasantren nya pasantren di Gunung Saguruna mak neangan kula guru-guru di lembur udah bener mah pan udah bener kabeh hayang muatan bae aya nu hayang dihadaman urusan duniana, aya nu hayang dihadaman urusan partai, aya nu hayang dihadaman urusan bangsa kamulyaanana keagunganana. Capek kula naleu kiai kos kitu. Kula maneangan kiai teh nu murni manggih sia, manggih. Saha? Guru kula Kiai Ibrahim. Kiai Ibrahim eta mah guru Bapak sia. Atuh meureun geus kolot mah. Bangsa umur lagi 90 malu, Masya Allah eta guru Bapak sia eta tama sakti mantra guna bisa hibar tama kira mohon mak ay guru nama ikula mancan mak hatu aing percaya iku guru kasih eta mah ka kiai eta mah geus teu mislek deui geus atuh kuari masih andek naon peta kuari hampura mak hayang ngabuktikeun emak merengaran ka kula Saifuddin teh pedang agama ulah kaget mak besi di dieu aya anu nanggap orkes ku kula diacak-acak biduanana dibawa ka imah biduanana Aisyah nanaonan din Aisyah nanaonan pokona deuleukeun ku emak emang sia wani beuh mak geus dieusian awak kula mah tah di tukang urut nembak loba jasa mah harideung tadi tukang tama lain hideung aing ge nyaho tama urut bisul keur leutik siapan anak emak sia sok ngabohong bae oh emang ieu urut bisul siapa Masya Allah yes kuari mama doakeun abdi dek nembongkeun ngaran Saifuddin teh pedang agama tembongkeun dek nembongkeun di mata masyarakat lillahi ta'ala maksudnya dek ngejunjung tinggi agama Allah mak mudah-mudahan panjang umur mak supaya ningali gerak kula di lembur kula dek nanjirkeun agama Allah tanpa pamrih niat lillahi ta'ala mak percaya sebab guru siapa lain Ki Nurjaya tapi kula ge guru kanyana sakadar jang mencit mama jang mencit aya jam ini emang aya kumaha ciduhan oh
aju tepak-tepak gitu. Nah, eta menang ti Nurjaya kusia geus dicobaan pernah ka awewe kukulah dicobaan aju manjur. La ilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ternyata hikmah dongeng nu kahiji kade horeganan indung teh di mana boga anak didik minimal tanyakeun ulah diantepkeun ulah bungah besi ibu ningali anak boga HP haju HP-na bagus ulah cara Haji Pendi makan kos gitu anakna mawa HP bagus berek Oppo. Ditanyakan ku Haji Pendi gade nah enon eta HP nang di mana ada ini udah buat bapak aja lu cari lagi banyak bapak si kos gitu ulah gitu jadi bapak mah tanya geceng abah kan itu pernah belikan HP ke Aceng tapi Aceng ieu boga HP nah si ada ceng engke bisa Aceng ngagunakeun HP ternyata ditangkap polisi ceng nah teh kade nang di mana ya nang di mana tanyakeun pan di Cisoka mah ai kotok leungit mah di teangan magrib bo kotetang kotete aya anak kotok aya anak dibawa cocodok teu pernah di teangan goblok teh orang Cisoka ambal aya masya Allah lain Cisoka kuari baheula atuh baheula bae geus itu komo kuari masya Allah karim dongeng eta kade indung kade sebab indung adalah majlis pertama indung adalah guru pertama di lingkungan imah tangga memeh anak didikeun ka pondok pesantren indungna heula nu magaha nomor kahiji kade tanyakeun besi aya naon-naon didik minimal maca sholawat mah geus kudu dididik ku indungna salatullah salamullah ala toha rasul ya bari ngayun-ngayun salatullah salamullah ala yasin habibillah kan anak gadekeun bari da ayun-ayun cak anak emak jore amat sorana siapa anaknya jeung ulah sholawat cada tadi ki Nurjaya ya Rabbi bil Mustofa nyana ya Sundaan naon sih eta tadi Sundana lah ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dongeng anu kadua ternyata horengangan ndek meraih manzilah ndek meraih martabat jeung pangkat indallah kudu boga guru ulah sembarangan kudu guru bener-bener guru anu ngadidik mun di qiraat bener-bener ngadidik qiraatna mun di alat bener-bener ngadidik alatna ulah aya muatan mun dina fikih bener-bener ngadidik fikihna mun dina tasawuf bener-bener ngadidik tasawufna urusan-urusan lain lepaskeun hiji be menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Syaratul imami kaunuhum musliman mukallafan huran zakaran Quraisyan adlan mujtahidan syuja'an zara'in wa sam'in wa basarin wa nutqi tawi syarat imamiku kaunuhu anana imamiku kang muslim tur kang mukallaf tur kang merdeka tur kang lanang tur kang bangsa Quraisy tur kang adil tur kang ahli ijtihad tur kang berani tur kang anduwene pemikiran lan pangrungu lan paningal lan pangucap syarat sahna jadi pamimpin ayat 10 nomor kahiji kudu muslim sanajan di negara eta campur aduk lantaran hukum anu paling diakui tindakan nu paling ngeunaheun ialah tindakan-tindakan Islam
maka tesa fala tasihu tauliyatu kafirin tesah ngajadikeun pamimpin seorang kafir. Cing hade baik pemimpin nomor hiji raja presiden tawa gubernur bupati camat ulah datang ka kafir doraka nomor kedua kudu mukallaf jelema lamun teu mukallaf budak misalna edan misalna boro-boro dek mimpin urusan batur sadalah dirina ge urusan jadi kudu bener-bener nu mukallaf ulah budak ulah nu edan. Hai di urang memukalap ngan bertingkah kos nu edan malah ngaedan-edan maneh gitulah di negara urang perbaiki gerak ulah sampaikan ke urang ngadenge presiden urang gubernur urang bupati urang camat urang mabok hilang akal gue mukallaf atau main poleca budak letik panu main poleca atau main lang-layangan mobilan eta ngaranna budak letik biasanya lurah camat anu bertingkah budak letik mening detalian bae make dadung diseret ganti kudu mukallaf. Nomor katilu huron kudu merdeka eueuh di urang masalian merdeka kabeh merdeka. Nomor kaopat zakaron kudu wong lanang aja wong wedon ge sirama mengkonon wih ditumbas saking umroh ge den pilih wae wedon ge siama boloon aja gewi iki anak kiai-kiai yang wis umrohaken merene iku gemblong itu wis ya aja den tengok-tengok ya anak wonge iki sapa jenengane kiai wis iku mah den rahasiakeun ge saya omong konon we gedelenge maring kiwa wae ge aja ge antengan ge ono ge aing kasurupan Jawa Serang ye aja wong wedon ya dosa iku widi mengkonon sirang ya wis yang wis mah wis bae ya dan isi barakan bae aing bener tentu tuh si bahasa halo kusir kiai bisa bahasa Jawa santri di dieu tah aya urang Jawa kronjo ono mau kono Serang ono ai peuting teh nya sok ngobrol ku aing didengekeun ai ge sok aja yang seuri guguran melumpat bisi kadengen ku nyana aduh cek nya aing telok ngintip meureun maksudna neuleuhan ge mana nu keur ngaji Quran mana nu keur wiridan didengekeun wih akeh mah yang ngobrol baca celaton bae ya kudu lalaki jaloba keneh atuh lalaki teh liat taparrogo wa yatamakana min mukhalatatir rijal supaya leuwih laluasa campur gaulna sebab kegiatan teh aya nu di lapangan di kantor di majelis di pondok pesantren di masjid
ketika aya kegiatan di masjid di Ki Bupati nipas kan orang etis iku masa anak bupati nipas orang enak itu kerungune widi aduh ieu tereh Jawa kadinya tah kadi tah deket tah nah lain kerojo tah ieu tah ya putat ke belah ditu teh rajeg kasedek-sedek be Jawa nya Sunda urang rajeg mah bahasana Jawa kasedek Sunda itu tita tadi bae bahasa Sunda. Nah supaya leuwih laluasa kudu lalaki teu ngeunaheun kan urang sambutan awewe di masjid di majelis talim agama kurang kumaha ngatur maka ulah sekali-sekali milih presiden bu gubernur bupati camat kaum cewek jangan maka pala tasihu wilayatum ratin tesah wilayana seorang wanita la yufliha qaumun wallau amrahum imratan sebab di negara teh ketika aya hiji awewe dek nikah kabeneran eueuh walina kan walina hakim artina hakim teh sahibul wilayah aya walina embung ngawalian otomatis kan hakim kabeneran di urang mah urusan khusus aya ge di urang maka urusanana urusan teu khusus pertikahan masalah ge sarua bae eta ge dibere kewenangan untuk menikahkeun sah bae ketika KUA teu daekeun kan lurah bisa nikahkeun kan bupati bisa nikahkeun ada kan bupati aing nikahkeun geus teu bisa kukumaha sahibul wilayah ngaranna ge nah wakaf ieu jalan kemudian aya masjid jalan dek di lebaran ka dieu masjid bea kabeh masyarakat kiai mana bae teu meunang ngaganggu masjid ngajual masjid lantaran masjid mah wakaf nu Allah tapi ketika aya unsur ke naon kitu ngaranna kemasyarakatan jang umum bupati mah bisa bae pindahkeun masih dia ka anu eueuh masalah ta bupati mah ye nu mantep kalau mun bupati ngaji geus ngeunaheun dia saheotan nya artina eueuh di akhirat tuh masalah tah mah sebab naon ieu diantepkeun ka dieu jalan ka dieu mengkol bahaya kudu diluruskeun mah pindah geus ka dieu masalah tuh walian ieu teh ieu lantaran anak zina walian hakim bupati bisa nikahkeun di sampingnya nage bisa nikah masalah tanggeunahna nu kadua cak bupati tah nah sakali deui teu sah fala tasihu bahasana lain lalagan fala tasihu ieu kakarak pikir ngomong ke urusan tasawuf leuwih bahaya geus lamun ngajadikeun milih pamimpin awewe siap tanggung jawab ke di akhirat. Ih ulalala ora duh cenah kamari di umroh ke. Geus gantian deui ka ditu duitna. Assalamualaikum salam kita urut umroh kamari hampura. Tah ieu mah dek dibalikeun deui bae tapi dek dipenta deui kukula. Hei cak atut sia tah aing edan. Cek kiai teh urang duaan aredan kabehan yuk ulah pala tasihu wilayatum rat tesah wilayah na awewe wilayatu khunsan wandu banci tesah sanajan jelas sifat kalalakianana tesah lantaran loba urusan-urusan anu kudu diputuskeun ku pamimpin kudu ditangani ku pemimpin urusan-urusan keagama nomor keempat zakaran nomor kalimana Quraisyan kudu golongan Quraisy sebab cek Kangjeng Nabi al-a'immatu min Quraisyin pamimpin kudu ti kaum Quraisy sebab kaum Quraisy
boga kekuatan pemikiran jeung fisik anu luar biasa. Lamun golongan Quraisy pain adima pamuntasibun ila Kinana, golongan Kinana mun golongan Kinana rajulun min waladi Ismail, mun rajulun Jurhumiyun, mun pokona mah kitu asal urang Arab mun pilihlah di kalangan urang lu kira-kira teger, sebab pemimpin teh ngurusan anak dalam negeri jeung luar negeri urusan anak. Ketika urusan perpolitikan kalut nyana neuk diserang ku negara luar, kudu siap segala rupana pemikiran anak, fisikna, bila perlu nyana jadi komandan perangna. Kan lamun kuru mah kuru. Nah, ini kan teu etis pemimpin kuru. Cek urang luar negeri emang eueuh deui nu lintuh di Indonesia. Ieu mah keur carita sih mah suka bisa serian we heran. Pugu nang milih sia. Ieu keur carita. Nah, engke-engke deui mah mun milih presiden nu teger, nu gagah, sebab urusanana lain sakadar urusan dalam negeri. Tetapi urusan luar negeri kuateun henteu otakna. Ketika kalut perpolitikan, urang tingali Suriah, urang tingali Yaman, urang tingali Irak, tingali itu negara-negara lain, Turki, kada naon gitu model Muammar Gaddafi. Nah, eta teh kapan teger, ai teger mah kajen gukum age ngeunaheun perang, urangna ngeunaheun kana hatena sebab pamimpin urangna teger. Henteu perangna kanyahoan jalur politikna kan ngeunaheun. Kos anu tinju kelas internasional begitu naik geus lah cak urang paehan bae TV ya. Kunaon geus malah menang kajeun kumaha ge mending dibandingkeun ieu TV-na. Kunaon lawanna buleudeuy aya nyana kuru jasa. Ieu mah teu kudu main tinju. Geus diudag-udag ge di udag-udag paeh teh heula ieu mah. Eta kan kos kitu da ieu pamimpin teh lain lalagan leuwih tibatan eta. Emang kumaha gitu mendak kudu bener-bener anu boga turunan. Boga turunan Quraisy teh maksudna mah boga turunan adu. Mencara kotok naon eta? Kotok naon? Leler. Jadi jangan mah geus dipacokan ge. Batur eureun macok kongkorongok. Sia cak kotok teh. Cak nu sejen kongkorongok bebek pacokan. Batur eureun macokanana tanggah deh kongkorongok. Goblok kongkorongok deui bae sakitu teh. Ujung-ujungna ban menang nya. Eta mantap kudu boga kitu benang merah anu istimewa pemimpin. Sarua pemimpin agama ge lamun eueuh turunan bangonna teu meunang kadatangan ku partai. Hajung ngagelok bae. Teu meunang kadatangan ku organisasi haju bae. Eta teh kurang mendukung jati dirina eueuh benang merah. Madak bujelema nu boga benang merah turunan namun turunan naon garang-garana jawara kadituna sok ngajawara bae. Wajen kukumaha ge aya bae tah ngajawara. Eta Habib ku ajeun teuing bari mabok dakwah bae nya mah. Habib bakeur mabok ge dakwah bae nya mah sebab turunanana. Nah, lamun turunan mimpin kadituna eta naon kitu ngaranna aya talenta kepemimpinan. Tanu mantak ieu Quraisyan teh maksudna boga talenta aya turunannya. Lantaran di urang mah bangsa keturunan model Quraisy Kinana, Jurhum dan lain sebagainya geus bae teangan jalur anu teger jang memimpin sebuah negara. Baik Imamul Azam nomor 1 atau gubernur, bupati, deuleu urat-uratna. Ulah sambarangan kadeun hebat tapi teu boga urat moal beres kadeun kukuh mah. Tetep kudu nu boga urat kepemimpinan. Nomor kagenep adlan kudu nu adil lantaran
lamun teu adil mangke rakyat reaksi yang ali lamun aya 2 3 4 5 calon presiden mana lupang adilna ternyata hese eueuh nu adil wa idza ta'azzaratil adalah fil a'immah wal hukam qadamna agallahum fisqat urang deuleuh nu paling minim pasekna bae lamun nu adil nu paling rada saeutik pasekna si ieu mah si ieu calon bupati yeuh atau calon presiden korupsi teh ieu mah 1 triliun neangan anu 1 triliun bae kitu-kitu keneh tah mah tuh ieu mah 1 triliun neangan asa miliar gitu rada deres bae pasekna rada deres tah eta kos kitu tah si ieu mah ieu lamun main sodok tiisuk datang ke maghrib tah neangan nu datang ka lohor bae dan itu mah rada deres anu sok lohor geusan tah nu kos kitu tah atuh hese jasa kuari mah neangan nu adil mah hese ngan nu rada deres bae nu rada deres pilih kurang kengke deui sing ade lamun urang calon presiden maksudna deuk menang deuk eleh eta mah urusanna sabodo tapi urang teu kadorakaan ka di akhirat boga dalil urang kunaon sih mantek milih eta anu kunaon sih mantek milih eta anu kunaon sih mantek milih eta engke di akhirat kan ditanya di akhirat ditanya kunaon sih milih si eta si kuru si blusukan kunaon eta ketemu bakal ditanya emang kumaha gitu ya jadi orang ke di hadapan Allah bakal ditanya kam milih calon presiden calon gubernur calon bupati engke urang bakal ditanya si hade Pandeglang bakal calon bupati Serang calon di urang merada angel kene lanan bangsa 3 tahunan deui gubernur mah meureun tereh nah ieu sing hade besi aya cewek urusan batur sabodo nu penting urang ke di akhirat besi ditanya ku Allah urang ulah datang ka ngajungkel ka jahanam ku gara-gara urang milih cewek gara-gara milih nu teu adil sabilan nomor ke-7 kudu mujtahidan jelema ahli ijtihad berarti pinter aliman mujtahidan supaya nyana nyawen kana hukum-hukum jeung urusan manusia ketika aya nu patali jeung hukumnya geus boga pemikiran sorangan sebab pinter tanpa menta pemikiran-pemikiran kanu sejen walaupun nyana menta pemikiran tapi nyana hanya untuk mempersamakan atau jang nyoba doang kumaha ieu coba bawahan aing nyana geus boga aturan sorangan nurutkeun cek Al-Qur'anul Karim nurutkeun cek hadis Kanjeng Nabi kaul ulama jadi bener-bener nyana teh boga wawasan urusan keagamaan ngeunaheun kena nu patali jeung politik nyana geus boga wawasan patali jeung perekonomian nyana geus boga pemikiran nu patali jeung budaya nyana teh geus boga aturan ieu aturan ieu mah kos kieu mah teu bagus diterapkeun di Indonesia nyana ijtihad kumaha baikna di Indonesia sebab orang kan teu ngeunaheun ngadengena lamun gubernur Jakarta melegalkan minuman sanajan aya kafir jeung nyana berdasarkan demokrasi deuleu kasisi kagigir lantaran mayoritas Islam ieu kan mengundang tah ulah datang ka kos kitu gubernur teh nu kudu boga ijtihad aliman mujtahidan supaya ngeunaheun ka muslim ngeunaheun ka kafir kumaha coba tah kos kitulah milih pemimpin geus puguh tama kafir salah ulah eta nu milih kafir di akhirat engke bakal ditanya teu kudu aliman mujtahidan. Kemudian baheula di Banten emang ku bahas sejarahna di Banten ke zaman Syekh Yusuf eta teh Kesultanan Banten dikuasai kapan ku Cina nu bantak eta teh lambang-lambangna teh lambang Cina malulu lantaran nu mendominasi perekonomian jeung perpolitikan teh Cina baheula teh
zaman sabada Maulana Hasanuddin, di zaman Maulana Hasanuddin dia Cina teh terlibat. Kemudian di zaman saya Maulana Yusuf putrana Cina sangat dominan perpolitikan jeung perekonomian. Mun urang maca sejarah Banten, ketika aya seorang Cina anu diikuti ku masyarakat lantaran brilian otakna tentang politik jeung perekonomian anak, nyana dipilih ku masyarakat Banten supaya nyana memimpin Banten dengan syarat masuk Islam. Masuk Islam nyana. Mantap pernah dipimpin ku Cina Banten teh gan asup Islam. Eta aya julukan Kiai ngabehi Banten. Eta teh Kiai asup Islam, Cina asup Islam. Mantap begitu maot musyawarah kabeh di mana dimakamkeunana ieu lantaran nyana geus membawa keistimewaan Banten. Keistimewaanna di antara naon? Hubungan jeung Perancis, hubungan jeung Inggris, hubungan jeung Belanda. Perekonomian Banten teh sangat istimewa lantaran di dinya teh loba hasil bumi di antarana pala, kemudian kayu, kemudian kalapa. Eta teh anu diekspor ieu ka Perancis, tu diekspor ka Inggris, ka Belanda, ka Amerika. Banten teh luar biasa gara-gara aya kiai ti Cina asup Islam. Atuh deuleu kadi itu deuleu atuh leluhur urang, masya Allah mantap lamun aya kiai ngabehi eta teh kiai Cina asup Islam Banten zaman Syekh Yusuf. Mantap begitu maot jana sebab geus mengangkat Banten, maka kiai tersebut di mana dimakomkeunana lantaran nyana keturunan Cina, apa dibawa ke Hong Kong, apakah di dieu ngan nyana nyieun kuburan khusus, apakah di Syekh Yusuf, apa di Maulana Hasanuddin. Ternyata musyawarah seluruh ulama penggede tetap nyana dimakomkeun di Kesultanan Banten. Dimakomkeun di Kesultanan Banten ieu teh Maulana Hasanuddin. Nah, ieu kabelah dia keluar tah ieu tadi dia tah. Ya Allah ya Rabbi, istimewa Cina emang tiba heula ge. Nya mah ngabogaan otak ngan dituntut pimpin kami ku maneh sebab maneh hebat bisa kitu ekspor impor lancar. Eta teh ti Karangantu terus kapal-kapal gulode daratang. Nah, dengan syarat asup Islam, hidayah datang asup Islam. Ulah salah asup Islam mah tah nya anu membawa gitu bendera Banten. Mantap kurang lamun ke Belanda, mun ke Belanda tinggal di perpustakaan Belanda baca tentang Banten. Banten teh lebih terkenal daripada Indonesia di perpustakaan Belanda. Coba ke itu suka aja macam-macam eta urang lamun cerita Banten teh kos kitu. Lamun urang nyaritakeun tentang jagur teh menang ti mana? Eta jagur teh eta teh perkawinan Syekh Maulana Hasanuddin. Perkawinan Syekh Maulana Hasanuddin putra daripada Syekh Syarif Hidayatullah dihadiri ku salah satu wali sanga. Begitu dihadiri Raden Patah ge harita teh hadir. Begitu hadir ieu naon ieu bingkisanana. Nah, ternyata wali sanga memberikan bingkisan papanganten jagur. Bom teh bom. Tuh nyama eta bingkisanana bom cenah malah Hasanuddin. Lamun hayang nyaosa sakalana si jagur teh eta sok di hareupeun Banten teh di hareupeun masjid. Eta Banten aya 3 ngaranna ge. Tilu tadi ngaranna ngan urang terkenal dengan si jagur. Aya bintangan 9 di hareupna. Bintang mun kurang di deuleu. Sok gara deuleu ge kuari ka perpustakaan. Itu di deuleu kurang. Nah, ya bintangan 9 bintangna. Tadi 7 besi saliru jeung bintang 7. 9. Eta teh bingkisan. Nah, kekuatanana cuma 65 meter kekuatan bom eta. Jadi begitu di setel ku Syekh Maulana Hasanuddin di dia di Banten, kekuatannya cuma 65 meter. Jegur. Berdoa Syekh Maulana Hasanuddin, ya Allah, 65 meter mah deukeut teuing Gusti. Sanajan ieu pamere ti wali sanga, tapi tetep ieu hayang boga kaistimewaan sok kumaha kahayang kula. Lamun Gusti ngaijabah ka kahayang kula, ieu deuk digunakeun pake perang. Tapi lamun Gusti teu ngaijabah, maka ieu jagur deuk dibalikeun deui ka ditu. Kitu batur mah ngadoa teh pohara.
langsung ti Gusti Allah gerak coba ku maneh atuh aing mere jeung ijabah ka sia Maulana Hasanuddin dicoba ku nyana coba cek nyala 300 meter tuh 300 meter coba 500 meter tuh 500 meter coba cek nyala 1 kilo tuh coba cek nyala sakahayang sia eta wali batak lah urang cerita Banten mejehna urang cerita kawalian ge emang kumaha kitu ti ditu namangan saukur 65 nu mantak ketika Belanda datang ke Indonesia yang serikeun dipake jagur kekuatannya 65 cek nya ieu tidak ada jadi lamun urang 100 meter cek tidak terjangkau begitu dicoba Belanda aya 100 meter coba jagur parae cek Belanda kok bawa beda cek jana dah coba cek orang setengah kilo aman cek orang si jagur moal naon setele datang deh wah ieu mah lain sajagur dah cek Belanda nu mantak diteundeun dihareup eta teh lain lalagan eta bingkisan pertikahan urang mah bingkisan pertikahan teh kelas elit kunci mobil bawa mobil batur mah kelas rada handap ka belah dieuna setelan belah dieuna ka belah dieuna segala kipas angin pas Haji Pendi mah sempak jeron teh beres penghinaan teh sebenarnya nah eta urang keur carita si Jagur Banten huluhanganan eta teh bingkisan pertikahan Syekh Maulana Hasanuddin sebab pamajikanana keturunan Wali Sanga lain lalagan si Jagur teh ngadoa Syekh Maulana Hasanuddin seluruh pekakas nu aya di Banten ieu tumbak teh kahiji kadua katilu kaopat seluruhna aya 9 tumbak ngaran-ngaranna aya pemberian-pemberianan geus dijelaskeun jeung nu nyekalna teu meunang sambarangan sakumaha kudu diatur ku Syekh Maulana Hasanuddin. Ieu keur carita belah dieu Syekh Maulana Yusuf eta Cina istimewa asup Islam. Gitulah cerita tentang Keraton Banten ala kadar walaupun Cina akui ku urang asal asup Islam. Banten modelna. Lain sakali tidinya terus ganti tilu katiluna Cina deui bae. Tetapi tetap asup Islam. Masalah sebenarnya mah. Janu diakui nama tetap baik otakna, adlanna. Jeung ngabogaan pemikiran-pemikiran jang ngabangun kesultanan. Ti harita terus datang ke belah dieu Banten encan bangkit deui kemari ye zaman Syekh Amar Khatib minantu daripada Syekh Asnawi. Ti harita pat datang ka kuari encan bangkit deui. Datang aku hari encan sultan nu araraya ieu teh sultan barariasa bae sebab naon henteu pernah neuleuh secara gaibna nu dideuleuh hanya kesultanan kerajaan zahirna bae padahal batinna kudu kumaha kitulah cerita tentang kepemimpinan ieu ge mujtahidan sujaan kudu anu gagah ulah anu beleye mengpelehe terasa kurang boga pamimpin ngomong teh jelas awak mengpelehe boro-boro dek diperangkeun atuh ieu mah balak lumpat biasana ngajengkang ti heula kudu sujaan wasyajaah quwwatul qalbi indal basi kuat gagah teh kekuatan hati dina nalika kalut ketika kalut lain lumpat tetapi nyana bisa memecahkan permasalahan eta ngaranna gagah kos urang 10-an dek lempang kemudian lewat kuburan kudu aya salah saja pemimpin tenang sia di sisi ieu sia di hareup sia di tukang aing di tengah gagah kan ngaranna orang jero nama borangan okos lu gagah bae belah dia sia di dia lempang bareng teu meunang aya nu lumpat pokona tenang salila aing di tengah aing berani okos lu okos
korenganan di jerona mah lu gancang-gancang teuing emang kunaon eta menang bas ieu lompat pemimpin tetep bagus begitu bretak lompat kawehan teu bagus kudu lompat daon sia lompat pemimpin mah tegar tos sia lompat aing mah moal aing mah kajian kok eta ngaranna gagah begitu batur la lompat nya mah henteu tungguan saja mau paeh orek urang teu resepan boga babaturan urang ge lamun boga babaturan teh model naon bae sok aya bae tah nu gagah jeung bisa mecahkeun resep urang ngabangun masjid urang ngabangun majelis urang ngabangun kitu penataan lembur eta sok aya bae tah di kepemudaan di kemasyarakatan sok aya bae nu bisa mecahkeun ngeunaheun kana hate aya si eta teh hirup perasaan teh tah eta teh pamimpin suja ngaran ketika dak boga hutang kumaha cenah aya boga hutang sia tuh hutang bae tenang bae sih hutang mah tuh jadi nyieun urang atuh kalem bae engke ge kabayar insyaallah pokona asal di dinya daek ngajual sawah kabayar aja kan ngeunaheun da kana hatena tinggal si eta bae oge nya aing ngasa golok bae nya jadi kira urang lamun leumpang di nu poe kan aya anu gagah mah tenang oleh sinsen mun aya anjing atuh sapira anjing nyana-nyana urang-urang sih deui ngiraheun kana hatena urang ditu beusi aya ririwa tilok anu paeh ku ririwa tilok aya paling pinsan ulah salah geus ngiraheun kana hatena ieu mah lamun Pak Kiai urang lewat kuburan heeh jadi kumaha mangkani dinya sok aya ji kumahanya kumaha tah menurut Pak Kiai ngendong bayu pada eta kiai beng peleh eta mah kitu mah geus ulah dijadikeun pamimpin tah kiai kos kitu mah nya sama bangsa ngendong bae kitu lah tah leutik wawan eta mah nyalian tah kiai kos kitu kiai urang lewat dieu di ditu sok aya garong garongna manggaring marogolok sok pestol ji kumahanya urang hayang hirup keneh kan urang balik maningan ulah balik lah penting ieu lah teu bagus kiai udah bagus yai itu sok kayak garong mengandung kayak golok apa ya mama geus wiridan hizib ti leuletik pokona mah lain jang mama bae setiap nu bareng jeung mama mur lanteng di mama ayo aya nyau garongna sagade kumaha sih pokona urang mun pae babarengan nya sia ajak nu milu teh tetep mama ya karate geus asak silat geus mama mah hiber lamun silat teh mama Cimande atuh mama di Bogor dagang salak sabaraha taun ujianana geus pokona mah tenang Cikalong mama di Cikalong lila di ditu dagang es malah mama di Cikalong kalem pokona mah hayo geus berangkat jus wirid-wirida atuh ye mama mah aya aturan wiridan zat salah sarbok kem geus cenah moal bisa calangap eta geus salah sarbok kem ngan siana ulah calangap mun sia calangap itu ge nuturkeun calangap sia eta lamun aya anjing coba ge mun aya anjing wow salah sarbok kem moal daek gagonggong anu ieu nan teu muka mah aya anjingna mah terus bae aduh eta kolot bisaan kolot eta cek abas ya lamun aya anjing ngagogok geus bae salasa rebok kem geus ya ulah muka pokona mah moal ngagogok kajen kumaha ge bener urang mah nu moal ngagogok aya anjingna mah terus bae ngan make wirid heula atuh aya babacaana naon cenah babacaana A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Inni ra'aitu 11 kawkaban wasy-syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Salah sarbokem. Geus. Jadi resepkeun awewe ka urang. Nah, ieu kudu sujan gagah. Dele sosok nu gagah engke resep kurang boga pemimpin gagah
tampil prima perasaan. Kemudian nomor ke-9 nazaroin ngabogaan pemikiran nu cemerlang yane yubdi ila siasatir ra'ya wa tadbiril masalih dunyawiyah bisa utar atur dina politik jang kemakmuran rakyat jeung ngurus tentang kemaslahatan urusan dunia nyana cemerlang dalam mensiasati kemakmuran jang rakyat ketika rakyat teboga kitu pausahaan nyana bisa menciptakan lapangan usaha. Ketika masyarakat ia kesulitan bertani nyana bisa membuka lahan pertanian. Ketika kesulitan tentang kitu kemiskinan nyana bisa membuka tentang kitu menghilangkan kemiskinan. Ialah ngabogaan persiasatan nyana mensiasati kumaha bae carana supaya masyarakat ieu terangkat perpolitikan, perekonomian, perbudayaan. Kitu kene urusan-urusan pembangunan dan lain sebagainya. Sok ditenden kunyana menteri perekonomian anu citu, tenden kunyan di sampingnya nu kudu boga wawasan ke arah seluruhna. Jadi lamun aya menteri nu salah nyana nu kudu negor pang ti heulaana sebab nyana pemimpinna. Menteri pertanian nu kudu hebat, menteri perikanan kudu nu hebat, menteri perminyakan kudu nu hebat, nu bisa diajak kerja sama jeung nyana, nu dijual mah 100, nu dicokot 200, kudu bisa kerja sama. Ih bener henteu si aing ngomong eta. Nah kos kitulah negara. Jadi ngeunaheun negara teh maju. Ngeunaheun ulah ngadagoan masyarakat lapor ka DPR. Lapor aya naon ye? Jalan di Pelakan Cau ulah datang ka kos kitu. Coba hayang nyaho duit ambalayah jasa coba. Dok laporan aya kemacetan di itu ulah datang ka demo ka DPR. DPR memecahkeun lagi geus teu barerecus wari mah. Coba atuh jakabehan ge nyanaho ieu kumaha ieu cara mengenangani kemacetan. Bila perlu di jalur atuh 2 jalan teh. Lamun masih kena 2 masih kena hese kena bae, macet kena bae di tahap kurang teh. Jadi aya tahap hiji tahap 2 jalan teh. Kos imah bae kos gitu. Jadi kurang teh ge itu disusun jalan anak ieu jalur jalan truk, ieu paranti mobil angkot. Iya paranti kos itu. Jadi kula malah menjadi bupati bisa sih. Bener lain sombong lain bener. Bener. Saya mau bangun yang serikeun ka aing. Lamun endek ngabeberes negara karasa ku masyarakat ge jaheueuh ieu pamimpin urang. Kajenting loba nu ngomong ge engke ge aya realisasi jaheueuh. Okos WH teh kajenting diomongkeun tapi nya nama kerja. Rapikan. Sanajan kesalahan jeung kakurangan loba, tapi masyarakat deuk ngomong naon? Jalan asal rusak hadean. Kantor anu lamun rusak hadean. Pendidikan anu teh gedungna hadean. Deuk ngomong naon coba hayu. Hayu deuk ngomong naon? Deuk ngomong naon sarean ngomong coba. Jahe tungtungna kan masyarakat heueuh oge nya. Ngomong mah ngomong bae tapi berangkat coba ge. Tapi kan aya rasa sanajan kesalahan yang kelemahan nama tuh loba mun dibongkar mah anu teh. Tapi kan masyarakat dinilai ayalah realisasi nah jalan-jalan bae mah baragus. Coba nu kuari. Tadi kota, tadi kabupaten. Komo di kabupaten mah bisa melak cau jadi empang segala rupa. Duit dikamanakeun. Eta teh nu mantap urang ngomong kos kitu kan nang milih urang. Mun aya mah kurang ditejekel ieu tarang heuy. Sia nang milih aing goblok. Dikira digawena sia. Itu kitu kan kurang. Sia tuh aing tanggung jawab jeung negara aing lain negara sia emang negara sia. Ieu cek aing kitu mah coba pimpin ku sia ka dieukeun emang aing hayang. Cek nya aing teh hayang meureun. Aing asal leuwih berat tibatan sia ke ge. Ieu keur carita urang kan lamun meluapkan nurani urang kabeh kari itu kan. Cuman terpendam bae. Boro-boro urang sebagai rakyat teu nyahona naon di tubuh birokrasi pemerintah ge ngaromong kieu amat sih.
perbandingkeunnya jeung si anu perbandingkeun jeung si anu kok kieu amat ngan nyana teu ngomong bae sieun bisi diturunkeun jabatanana dasar ondok kabehan makana urang makan keur ngaji milih pamimpinna engke nu rapih geus ceuk kula mangke tahun hareup lamun deuk milih bupati deuleu ke calon aya sabaraha hiji bupatina bener-bener boga wawasan mun eueuh ulah aya bupatian ngeus daripada acak-acakan mendingan deuleu engke kieu bae tuh cenah kiai kuari mah kiai bae coba ayeuna neuk nyalonkeun sa tah lamun kitu aing boga calon aing calon Haji Pendi asana negara acak-acakan kabeh tita daragang karung kabeh mah penasehatna Ki Pudoli wow sarwana atuh teu pan aing anu nitahna tetep aing geus ulah kitu kurang jadi Megawatina kitu di negara teh kos lalagan tungtungna negara sia teh jadi presiden nu ngatur si itu kumaha lalakona ieu negara urang bisa jadi kos kieu ya iyalah negara urang negara cemen tungtungna mah gara-gara naon dia tezaroin coba nu ngabogaan pemikiran nu brilian sehingga bisa mengatur siasatir rakyat wa tadbiril masalih dunyawiyah sehingga nginaheun karasana ku rakyat aya panyalindungan. Kemudian nomor ke-10 nusa dijadikan pemimpin teh zasamin wa basarin wa nutkin ngabogaan dedengian anu sampurna mun presiden torek ke hese usulna tuh sebab lu torek boro-boro ngomong heuai pajar nanya lu torek bakal situ ya udah berhadapan di torek urang heuai atas di itu cenah heuy pugu aing heuai eta ulah datang ka kos kitu tah. Nah ieu kudu nu ngabogaan dedengean sampurna sebab naon nyana ngadengekeun mun RI 1 mendengarkan jeritan rakyat se-Indonesia sebanyak rakyat Indonesia kuari sabaraha 250 juta lah kertaro eta kadenge kabeh jeritan di provinsi anu kabupaten anu nyana ngadenge geus jana ngutus sebagai itu tangani dan lain sebagainya kudu boga dedengian ieu mah bangun kos dutu boga dedengian teh kitu kos bangun nyurudug bae kumaha nyana bae ulah kitu pemimpin mah basor boga dedeleuan sebab kadeuleu kemajuan kemunduran nanti ketika Gus Dur diragukeun karena buta terus tarik ulur antara boleh dan tidak dari seluruh partai. Begitu Gus Dur dicek ku dokter, lihat kalau memang Gus Dur buta tidak boleh jadi pemimpin di Indonesia. Oke, dokternya teh kira-kira anu ngecek mata Gus Dur lain dokter Indonesia, dokter di Amerika dicek. Begitu dicek ku dokter ternyata neuleuh Gus Dur. Cek dokter tidak buta. Ya udah cek dokter cek Gus Dur kalau jadi buta ya gak apa-apa. Padahal aslinya kan buta. Eta wallahu alam kumaha eta. Mata kabeh kan bingung kan, tarik ulur kan sebab Gus Dur tuh buta. Masa pemimpin kita buta? Akhirnya dicek kan, kalau memang buta, saya jangan jadi presiden. Cek pakai dokter Indonesia, cek. Nggak sulah pakai Indonesia sebab dianggapnya kerjasama Indonesia. Luar negeri, Amerika. Langsung di Amerika dicek mata Gus Dur. Cek dokter Amerika tidak buta. Dia melihat, dia cek Gus Dur ya gak apa-apa. Saya apa dia sih yang blond ceknya. Dan gitu kan cek Gus Dur. Dia itu kekawasan Allah. Wallahu alam. Nggak kumaha meureun beres dinyatakan oleh dokter dari Amerika bahwa Gus Dur itu tidak buta. Ya udah kalau nggak buta berarti sah kan? Iya, wayah lempang dituntun. Urang di bere lucu bae zaman Gus Dur mah. Datang ke Amin Rais ge gideug. Amin Rais puyeng, Amin Rais kan ngaulahkeun teh Amin Rais jadi presidenna. Gus Dur teh ulah tiada sebab buta. So konsul sama dokter coba.
dokter diteangkeun deui ulah eta dokter cek Amin Rais untuk cek ulang dokter di Jerman coba dokter di Jerman cek ulang pakai alat begitu pakai alat bagaimana dok normal cek Amin Rais si dokter bloon kabeh hasilnya normal tilu dokter luar negeri guys jadi dalam negeri mah aja aya adina keneh Umar Wahid pandeta teh adina dianggap henteu sah tah mah lamun make dokter pribadi mah guys pokoknya dokter luar negeri dokter Amerika dokter Jerman dokter di Singapura menyatakan Gus Dur tidak buta lempang tungtun wallahu alam eta urusan Gus Dur atuh ngaranna gabun awas teu nyaho aja urang begitu nyana ka ditu kalir boyo ulah kan di ditu aya langsung nyana isuk-isuk turun di kapal terus pidato begitu pidato kulah yang seri coba lihat katanya di halaman 2 Kompas halaman sekian saya baca tadi di Kompas nyana bisa maca di mana ulah seserian bae eta si Gus Dur kumaha sih kayak kededegekeun we nu sebenarnya buta apa henteu wallahu a'lam kos kitulah ahli-ahli Allah mah ya Allah ya Rabb mantap kula sok inget ka eta teh aya jelema nu kamari didongengkeun teh nu diangkat jadi wali begitu kawin jeung hiji awewe pas magrib isya awewena ternyata bopeng bulede bopengna gede bopengna begitu mah gede cikeuna bopeng lain setik sakumaha tai dipacokan ku kotok begitu bopeng apa arang aja kumaha nyana itu biasa bae nganti harita nyana bebeja ka pamajikanna hampura nengnya kunaon kakak mah kurang deuleu oh kurang deuleu jadi hampura kakak mah kurang deuleu oh eta kitu ana geus biasa sare mah sare bae kitu lamun pamajikanna biasa nyana maca Quran mah maca kitab mun aya pamajikanna bae tipe-tipe deuleu terus bae salila hirup nyana teu nembongkeun mata deuleu sebab nyana ngaragangan pamajikan bisi pamajikan tersinggung mun nyana deuleu bahwa pipina bopeng geus nyana teh atuh pamajikanna pede bae di hareupeun salaki jadi kitu aing teu kadeuleuan cenah bopeng ge geus pede bae di hareupeun salaki teh bo bertingkah sangeunahna nyana atina sangeunah teh lalu asalah sebab salaki teu neuleu besar aja tua kemedak ge biasa bae lah teh laki teu neuleu ieu eta kumaha eta selama rumah tangga nyana datang ka maot horeng diangkat jadi wali kulantaran nyana nutupan ka isin pamajikan teu kudu di masjid bae jadi wali mah tah urang pamajikan bopeng teu kadeuleu ja ku kakak mah asa herang bae sebenarnya mah tah kos kitu ngan bener-bener kitu nate nutupan supaya pamajikan bungaheun bae lillahi ta'ala ieu mah aya di hareupeun pamajikan kitu aya di tukang nyandung beres sama kos kitu mah oplo atuh ya henteu ditawaran ge ku pamajikan kakak yang nyandung teu lah kakak mah hiji ge cukup bae jasa kieu geulis padahal bopeng jika emang begitu kula kadeuleun teu atuh remeng-remeng jadiana teh tepati kadeuleu asli enggak jadiana oh bener tak kak bener kamu ieu cedan aya di dieu kadeuleun teu henteu kadeuleun herang bae herang bae mah cedak kabeh meureun tanyana nutupan ka izin pamajikan sehingga diangkat jadi wali Allah Subhanahu wa taala masya Allah karim kudu ngabogan pandeuleu jeung pangucap bisa ngomong ulah presiden teu bisa ngomong ulah gubernur teu bisa ngomong ulah bupati teu bisa ngomong nu capetang ngomongna jangan bentangkeun tentang kemajuan jeung kemunduran negara terhadap rakyatna untuk menjelaskan tentang cara menaikkan kitu memakmurkan negara demi untuk kemakmuran rakyat kudu ngomongnya kiki dalilna nu mantap kiki dalilna nu mantap kiki dalilna nu mantap kiki nah eta lah kos kitu kuduna presiden Mesir presiden Jepang jeung presiden Indonesia
nyana ngobrol berarti luar prak diundang tah Presiden Indonesia jeung Presiden non gitu ngaramsir ka Jepang Presiden Jepang imahna luar biasa susurian di tingkat 2 teh Masya Allah luar biasa begitu seri ngomong bikin rumah begini seharusnya jembatan sono itu sampai ke sono tetapi saya potong dulu dah pakai ngebangun rumah ini jadi alhamdulillah berkat jembatan dipotong dulu oleh saya bisa ngebangun rumah iya bagus luar biasa guys kunjungan ke Mesir begitu kunjungan ke Mesir gimana gede deh sarua jeung tadi alhamdulillah saya pun seharusnya gedung yang ono itu tuh dibangun 30 tingkat saya rampingkan dulu 15 tingkat pakai ngebangun rumah ini dulu oh iya bagus pas ke Indonesia imam Presiden Indonesia pohara ngomongnya nak ini rumah gede amat seharusnya jembatan ada tidak ada jeknya pakai ngebangun ini dulu parah Indonesia mah Mesir orang rada deres Jepang rasa setengah-setengah Indonesia mah kakara rencana doang terjadi pakai ngebangun imah baik sial tadi Indonesia Masya Allah jadi rencana kalut balulu coba di Tangerang rencana terjadi jadi kos kitu teteh anekdotna teh eta teh lain angkula anekdot kos kitu besi pajaran angkula eta teh anekdot cek orang luar negeri kos seperti kos kitu kula di mana sih bisa wah cuma teman nang kiai eta ai bener pajaran nang aing atuh sabodo tuh ya Allah rencana sejuta rencana pernah terjadi di Indonesia sebab eta teh kos kitu daripada dibangun jang rakyat meninjang imah sorangan heula Masya Allah ngaya mah urang mah keur ngaji syarat seorang imam seorang pemimpin perlu dikajahokeun 10 balikan deui sebab di urang bakal aya pilkades bakal aya pilkada bakal pilgub bakal pilpres ulah sampaikan ka urang di sidang di hareupeun Allah urang ngajungkel ka jahanam gara-gara salah milih hiji kudu nu muslim kafir ulah dipilih bejakeun ke seluruh babaturan urang ka wau urang bisi urang kadorakan 2 kudu mukallaf ulah nu edan jeung ulah budak leutik 3 huron nu merdeka ulah abid 4 zakaron ulah cewek kudu lalaki nomor 5 kudu bangsa Quraisy yakni ngabogaan tereuh kepemimpinan turunan nomor 6 kudu nu adil nomor 7 kudu nu pinter aliman mujtahid nomor 8 kudu sujaan gagah nomor 9 kudu zarain ngabogaan wawasan tentang memajukan bangsa jeung negara nomor 10 pangdengenan normal, pangdelenan normal, pangucapna normal. Wacan akidul ibadah wallahu a'lam.